teh. Ceedoh ke mana mah? Hah? Pancing ceedoh tadi teh ada tadi tuntun ku ceedoh. Tadi teh mah teh kalau keur ngomong. Mananya ceedoh na mananya? Mana tuh? Doh. Ceedoh. Come here. Ceedoh. Mana ceedoh teh nya? Ceedoh. Tadi mah aya keur eta we. Mohon tapi dinyanan. Alah. Ceedoh ceodah ieu teh. Mana ceedoh na? Mana ceodah? Ceedoh. Alah. Ceedoh. Abdi mah tadi di ditu pajarkeun mamah lede. Mamah lede. Nya. Itu tingali. Aya astagfirullahaladzim. Edah, saya yang modal kasih drum. Turun. Gua edan sama tak ulang kadaharan lauk akah teh kitu tah. Kalau teh terekelan ka panggung kasuhunan. Astagfirullahaladzim. Turunan toke meureunnan. Panggung kaliwat jurig teh. Nama kaliwat eta tiung congkrop teuing. Jadi poek hareup teh kadeuleu lain make patromak kudu dihareup. Kalau mau agengan ieu teh. Satu mikna milihan. Satu. Ada tahun digebukan huluna linuan. Aduh, Gusti Wagung. Da Ya Pak, kieu baheula Ustaz Hamdan mana? Pandi bere. Ai kuring kita ka dieu rek naon kita naon. Ceedoh. Ngajebak ieu. Kenapa sih? Emu teh baheula basa keur acara di ditu. Di mana tuh ya? Mik ateureuy ku ceedoh mah Gusti. Ateureuy. Nya. Dia kakarak mik hari teh mah cepiah panggung mu ateureuy. Mereka panggung teh eueuh leugi panggungna. Kudu teh kieu ceedoh pulang damang. Alhamdulillah. Ya Allah eta beungeut caca gering mah di. Teu persiapan atuh aya teh sakit teh. Andin abi teh. Andin edan jeung batuk di jurig teh. Batuk. Oh ini dia atuh. Teu sempet pasang bulu mata, teu sempet di lipstik abi teh kumaha ieu teh nya. Dadadakan pisan tah ieu rada alus mah ieu. Sikan atuh punten. Gede mas lagi. 1 2 3. Ye. Nya. 1 2 3. Satu. Tiasa abdi bade nyanyi salah sekeuna. Oh, bisa nyanyi. Asli nama penyanyi demi Allah. Ya, cepiah oge harita di luar lomba nyanyi juara 1 di acara Smackdown. Woi. Pantes deh badak kieu mah atuh. Teu meunang hadiah itu kudu dipating-patingkeun we. Tiasa lagu pop dimusikan kudu lagi tuh. Hah? Biasa dikeuna kolan kaleng. Panggil atuh di Siap. sana. Baraliklah buat semuanya. Atuh sama nonton aja kita balik lagi. Pas ya eta teh abdi jadi tukang inilah. Oh, cepiah jadi tukang inilah. MC mau usah cerewet. Tukang inilah pada tata. Inilah gitu kan. Ini baik hadirin yang berbahaya. Kalau hadiah, inilah itulah ini tujuh barakan aku laku. Satu persembahan kali ini ada rekan saya dari Kabupaten Jakarta. Ya betul. Emang Kabupaten Jakarta betul, wah. Cuma ramein apa Ya. Kali ini Pak Itu persiapan pisan atuh ngajebak si eta mah awas. lain banget kuat juga donal bebek kuat congkrop poek anu ka hareup teh. Ya Allah janganan kuat Ieu kerudung sarawel-rawelna teh tinggal saha. kuat juga buah badak. Satu buru-buru. Iya, semua artis dari ibu kota. Kita panggil kali ini ada sate ngarate. Saha kumaha ramein. Ya. Baik, hadirin yang berbahagia, langsung aja kita panggil satu penampilan penyanyi dari Jakarta. Inilah dia sate Desi Ratnasari. Hah? Desi Ratnasari. Desi Ratnasari. Laguna bade eta bade. Desi Ratnasari beungeut juga gagang telepon. Minangkana we riwa-riwa teuing nya. Minangkana we ya ke riwa-riwa. Ya. Tahu mana penting mah gandeng merah. Iya, satu persembahan kali ini kita panggil satu wasa nyebut Desi. Juga dia mau dikomplain gunung gaduh minanya. Buat tiga keong tenge. Astagfirullah. Ternyata buat congkrop itu juga keong racun. Mengawai Ya. asal honornya dibagi dua. Ya, satu persembahan kali ini kita panggil. Inilah dia. Sate. Desi Ratnasari. Oh iya. Hah? Desi pokoknya nama Desi. Ya, Desi Ratna Edo. Baik, kalian yang berbahagia. Kalau yang liar yang lampu ini jangan naon sih kalau. Merhatikan lampu atau liar pokoknya lampu terkamar yang naon sih. Yang lampu tetap ada cici katanya.
kita panggil. Inilah dia Desi Ratna Sari. Oke, tepuk tangan atuh mangga sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya teh akibat pergaulan bebas akang. Pan akang ada pan sering nawe. Mus ngajak karungkul siapa eta? Nyanyi Desi. Oke, lah sekarang apa tuh? Dulak eta bisa dia di popcorn tek dung gitu. Ya, mana mah dijudakeun nadana ulah jeung dulang. Kumaha tuh? Jeung desa. Leung desa kamari mah di naon ditabuhan ku Sinso abdi nyanyi teh depan. Baritanya kamari dulu hajat jeung buludug disaruakeun nadana teh. Batuk wae jangan wae. Astagfirullah, sedikahnya tak atuh dah. Desi batuk jadi komik aja. Ada gitu. Suatu mah di musikannya. Kumaha na penting mah gadaeng. Sebaiknya Oh, tuturkan atunya. tuturkeun Kami balik di payung. Kacidaun akang tuturkeun ka Cinabara. Lagu nate Tenda Biru. Aya nu terang lagu Tenda Biru aya. Siap bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Derek eta beun kiloan. Mudah-mudahan abdi dina raraga nyanyi sing dipaparinan keselamatan ku Allah Subhanahu wa taala. Sing bungsur bangsa. Jurik teh yeuh. Kerudung ku heureun deui nya. Wat singa sorondoy balen desa kuda oge. Kerudung bojona Ustaz Hamdan depan alitnya dipakai kudu gede hulu eta jadi mangkora sadoa. Tak sengaja yo asik kecan gepek asik. Tak sengaja lewat depan rumahmu ku melihat ada cangcut biru. Apa kita tadi tenda? Oh nya tenda. Kurang tenda make cangcut. Apa ngaranna ge bodoh. Atuh bener sakada gila buka tendanya tenda. Mana tuh musiknya tuh? Mulai tutur Biola. Oh, salah tuh biola. Ngeke. Saw. Tak sengaja Ngeke. lewat depan rumahmu Ngeke. ku melihat Ngeke. ada tenda biru Ngeke. dihiasi indahnya bujur kuning. Hati bertanya pernikahan siapa? Udah sanggup nulis ke dalam batu. Mudah-mudahan kurang dinasasi ayeuna ibadahna sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi kan lebaran. Aku itu pergi dangdut sakala jadi jika ngahudangkeun sahur.